Ya kerawan maneh nolong wae Keur bingung euy. kamari mah aya. Aya naon? Eta Mang Irod. Enggak loh, jual mah Irod we sia. Kamu mah bieu nanyakeun Mang Irod ih. Hegsa atuh nanya ke Mang Irod deh sia, cuma jual kadinya we galuh ih. Lagi dagang kene, can pulang. Pokona lah, pokona mah lieur aing. Daguan we sekedeng dege da pulang tuh. Lex, aing nanya ka maneh, halal teu mah jelema nu bonge kos maneh? Jelas atuh. Ih. Serius? Mang Irod mah tidak bager, kawan sampai leuwih asli. Lila-lila aing ngomong jeung maneh bakal stroke jigana ih. Amin ya Allah, amin. Si anjing lamun diaminkeun sia mah jigana lamun aing stroke atoh nih. Paneueuh da Mang Irod mah baik. Da teu salah tuh da abi mah ih. Da Mang Irod mah bager. Kenaon duaan we jika nu nyambung. Keur musuk ieu ya. Semakin nanya deui jeung gelok bukan ngobrol aing sendiri. Nah, ngomongnya nu kieu maneh. Sia jeung nu teu apal we ah. Iya Cadot, si Ayus teh nanyakeun cenah. Si Mang Irod kapan pulang? Ih. Tuh cek aing hodot. Gua aing mah teu nanyakeun si Mang Irod, gua aing teh keur galau si Lianit ke Bandung euy. Sia mah sugu teu nyambung kalah diajak ngobrol di sia mah. Cek aku oge heueuh. Ayus mah keukeuen aya ke Mang Irod. Naon aing mah. Ganing maneh nimbrung we jeung nimbrung sia mah. Astagfirullahaladzim, kamu sarwana we nanyakeun Mang Irod nya aya naon atuh ih. Anjing. Duh nya dot cek aing ngomong jeung nu kieu mah. Lieur anjing. Ah, nu kieu mah kudu digebruskeun ka balong anjing. Heueuh jigana kudu digebruskeun ka balong mah. Anjing meta ieu na tah. Kalian teh ka aku teh sok karitu. Aing mah da sabejaan teh anu bener ih. Astagfirullah. Sudah sih mah diajak ngobrol teu nyambung ih. Aing naon uberan teh ceuli sia. Ih, astagfirullahaladzim saya dibejang sia mah ih. Tuh. Anjing astagfirullah. Aing geus nanyakeun tukang bakso. Ih. Ih sia. Ih. Res. Naon Jis? Sabarkeun halak atuh. Res nasi dia ke Bandung teh bebeja heula nya ka abi. Duh kan sigana mah ada. Antosan heula we kege balik deui. Karek oge jadian geus ditinggalkeun deui. Sabar heula we atuh Jis, atawa susulan we atuh ka Bandung. Hoream teu sing ah. Dan Ajis mah bogo, tapi perjuanganana. Dan perjuanganna masalah nama teu boga duit. Dagoan we heulang kege balik deui. Sedih kieu aing. Nyantos atuh bade we heula. Sok. Karunyanya si Ajis karek jadian geus ditinggalkeun deui. Heeh, karunya pisannya. Heeh, oke orang cobaan teleponnya si Liana. Nah, tuh orang cobaan ya telepon geus kangen kieu. Oh, kamu itu galau ditinggalin ku Silia ya? Iya, baru aja jadian udah ditinggalin. Kasihan sekali Sakit hati boga ka bogo anyar keke sapoe geus ditinggalkeun nyeri hatena pisan hayang nagor ka ceulina ka bogo Sia mah kain teh kudu dage ngahibur kudu ngaledek. Ya Allah. naon tuh maneh nopak-nopak urang teu pada ruguh Sia kudu dage ngahibur ka urang teh atuh euy anjing kudu ngaledek aing mah. Heusahan kada bubur yang manteu Ya Allah. Maneh sarwana teh kudu dage ngahibur kudu ngaledek sia mah ah. oh teh karunya Nah, digekeun si bonge bisa keneh ngomong kitu maneh nu normal ceulina anjing kudu ngaledek kudu ngahibur ka aing teh. Tah, turutan si bonge ngomong kitu alus. Ya atuh aku salah, hampura atuh anjing. Maafin ah. tunggu dulu sekedap deui Mang Irod ka dieu maneh Si anjing si gonteng ngomong karunya teh pada urang galau ternyata pasti kena ngomongkeun Mang Irod ya Allah. lebok anjing. Ih gelo ih anjing aing boga gelo
Anjing geus lah tong diajak ngobrol kieu malah. Capek. Aduh ya Allah. Si mah kudu bere ieu anjing teh duit anjing kada bakal nampung anu. Meureun. Da bakal sok anjing. Percaya aing euy. Jika nama dot kudu diberi duit heula sia mah. Tapi percuma euy mere deket sia mah. Rugi nu aya anjing. Ruginya. Ya galupan anjing celina ke kuroda dirojok heula sia eta mah. Ketang benernya euy. Buat aing beri kelah. Gas mana ka mana? Mangilot kan ka dieu. Hulu sia tah hulu. Mana? Mana? Aduh hayam mah yuk. Ih anjing, ngaliwat lah hayam. Ngaliwat. Hayu, ngaliwat. Ajak ngaliwat. Aduh kan anjing jelema yuk. Hayu lah. Ayo bang. Ayo buru-buru. Ayo. Sok sok. Ayo sok. Sana bulu. Ajak ngaliwat. Aduh kenal aja mare. Anjing. Action. Ih sia. Ih. And action. Dan Ajis mah bogo, tapi perjuangan anak And action. dagoan we heulang kayak balik deui.